Yang, yang. Ya sih. Mana budak teh? Biasa sok aya nulin ka dieu eueuh. Dilantur eueuh si cemplon eueuh. Tumben-tumben poe ayeuna sarep ya. Marana kitu nya. Assalamualaikum. Mana Wah, tuh? sugan gelo eta manuk. Oh. Manuk mah eta hamster dicetrekan juga manuk. Oh nya kumaha uing we tur. Barang-barang uing mah kieu ngalati teh. Sok dihuitan supaya Ayan gitu. oh nya ya wae lah urang mah beda jeung batur urang mah. Naonan sih? Emang stres. Wah, iya ya teh gaul yang gitu ya. Ini nyanyi we. Oh, Ayo. nyanyi. Misalkan Nah, bisa nyanyi naon sih? Bisa namanya. nyanyi menyanyi naon we. Oh, nyanyi orang mah nyanyi naon naik. Bisa tuh. Lain lah. Ning aku cinta dia weh. Cuma Oh, ayo. cinta dia teh ya. Dia kan tuh. Dia tidak Dia tidak tentunya untuk dia. Tentunya untuk dia. Ini parah nih. Ya kan jadi huntuk ya. Bukan jadi huntuk. Awas ya. Panggil awas ya. Atau kah? Agandeng kon wae ya. Bukan jadi huntuk pas kieu liur pas kieu. Gandeng tempisan. Oh, awas Oh, Apes banget bae euy. Nya mana sih itu dana? Tur, nyawa anak uing teh keur nyeri huntu. Ayo we gigitan taik-taik teuing. Eta nyaho dasar ni lampir eta mah. Ya maklum lah jemaah itu memang gitu. Sensitif gimana? Teu kau panasan ngomong saeutik langsung ngadat. Eta Heeh. Nya uyuhan atuh anak amang memang gitu lah, kurang saeutik gitu. Setengah. Setengah. Nyampur aja nyaturnya. siapa? Oh. Terus enak orang ka eta we tur. Ke mana? Sawah, urang rek rumah. Ayo. Ya, Ayo. ada mana di pusing nafas wae. Ayo. Ayo. Lagi nyanyi tuh tur, bete. Tangkap pengamen kena. Amen. Ya tenang. Nyanyi tur. Nah, gitu. Nah, kana. Mamang gedeng mamang. Naon sih tur? Tadi ngira bungkusan euy. Bungkusan naon? Nyaho dikresek deung. Tahi meureun tur. Tai duit. Tahi meureun. Duit. Nu bener tur. Bener. Nu bener ya. Bener. Yang coba Ayo, aja kamu. Ayo buru ke dia nih. Jalan tur. Sama tahi meureun. Duit eta lah ayo lah. Ayo lah. Ya masuk gitu wae. Buru-buru. Tahi cenah tur. Duit. Bener ya duit ya. Bener. Yang geus gitu orang cokot atuh coba kayak penasaran. Yang saya nya. Oh, sugan we duit oh. Oh. Iya. Oh iya. Apa tuh bang? Tempo tur. Tarik aja we tempona. Aduh sugan duit. Duh cek ange tai tur. Tai cek ange tuh. Sama terpercayaan kai. ayah. Dah, bawa lu tainya mang. Emang jangan tai semua terpercaya sih ke aing. Udahna. Bau. Nya bau lah karena ke tai. Goblok kan aing ngomong jangan tai, cuma duit-duit wae. Yang ngaran lagi penasaran juga duit. Oh ya kitu cuma penasaran mah akan ku sia tatai. Terus sebelum kieu tur. Naon deui? Mari ka sawahnya. Mari mah susure si cemplon ka imah nya. Oke nyusul lah. Oh nya. Cemplon. Geus nya. Amun teh heula nya. Emang. Apes poe nama Ih, baju lumayan disalin. Nah, ini parah nih. tenang.
Gue ke Bang Kenji Bang Kenji ayo nya Bang Kenji kemana sih ayo Bang Kenji tuh nyapa di tukang gitu nya mau ke tukang ya bukan air tukang harus tekan mandi Ini parah nih. Awak Tenang, tenang. deg-degan euy. Bujur ini lo bawangan gitu nya. Tapi lumayan nya euy. Jadi temu nya hanya si Rosita euy. Baiklah. Aduh, si Rosita nempokeun euy. Lumayan nempokeun euy. Mereka ngintip ya. Sanya. Ini hancur paling. Aneh cemplon. Ngintip urang. Weh, tong ngintip-ngintip atuh hayang mah sampeurkeun we. Kadi tuh kamar mandi. Ngintip-ngintip urang. Hayang ada kurang yang mau ditolak ieu maneh. Tong ngintip-ngintip langsung ka jero jeung urang. Tong ngintip-ngintip engke mah. Dah, ayo mah si Rosita. Di banjur urang. Oh, nyari gitu mah tadi urang nyampeurkeun atuh nyawa ka jeunun mah kumaneh. Urang pan era Rosita. Ya ujung nyampurkeun ka ditu. Hari nyok itu tadi kurang asupnya langsung kurang mau diintip langsung gitu mah. Mana ka dieu? Karena rek nanyakeun bapak dari nama, nanyakeun bapak we di dieu ngobrol geus 5 kali eueuh wae. Urang kabeneran ka dieu aya maneh? Bermandi. Ya geus we. Kurang sekalian. Aneh di mana sih bapana? Oh, bapak mah tadi racan menjeng silantur tuan mangkat dah kemarin ke sawah ngalah sulu ada kebun di itu mah buka sulu jangan masak buka sulu cina bapak nam susul lah kadi itu oh jadi itu Rosita hari di itu mah orang nyusul lah kadi itu nyuruh ke bapak mana gue suruh gue sah sahabat emang kayak gitu anjur Rosita ya Mana kenaon sih ya? Hah? Ayo, ngintip si Rosita yakin gue orang ya. ya kalau bejeng mah ini ya Bacakan lah. terus gini si Rosita keur mandi apos euy nama euy urang euy Orang ge apa sarua? non sih Ku anakna di banjur. Ku bapana diteplokan tai. Gua eta emang urang onam sih tak aya nu si Rosita ngintip tuh ayo keur mandi urang menang eta mah menang. Urang teu menang nanaon. hayang po Bung, banyak Sorry, tong urang ka meja teu lah. Hah? Aso capek. Oh. Eh, turun nya ayo di sawah di sawah. turun nya Kare. tuh Masalah diuk. Nanya. Oh, nyanyi nu tadi we. Wayah nabase deui base deui. Wayah nabase deui base deui. Orang ngintip wae lumayan kan. Udah lah. kasih penasaran aja curiga kasih lantur euy tuh bae tempo deui penasaran nih kasih lantur deui nyaho ieu dia si lantur pantesan kita teh heula tuh lantur udah bos sih Eta bujur bulet gitu. Bulet. Mantap, Bos. ya ya pantesan kita teh heula pantesan kita teh heula tuh robo gimana kayaknya Bagi, celana jadi
nyempit kita di nakandor. Juga teh orang ngomong ke mana? Bau kayak ngintip si Rosita kayaknya. Kamu baik lu. Jangan tuh orang tadi tuh. Ngomong kayak gitu. Oh. Oke guys, assalamualaikum guys. Kita ketemu lagi guys. Bersama Sindratran guys. Si Malakatama, si guri-guri nyoy. Wah nama mantep guys. Kita enak di kebun kembang coy, wilayahna. Pokoknya nama mantep coy, kebun kembang teh. Coba lah mau ditata ya coy kebun kembang ya. Dari taman wisata coy. Kahiji. Lu boba celana. Monyet. Naon coba, hutanna masih asli coy. Asli mau air di daerah saja mah kos kebun kembang mah pokoknya mantap yes pokoknya hebat kan kebun kembang mah ragasina cai lamun misalkan dibersihan oh coy mau kan ragasina cai wing turun nih coy turun nih ke hanap tuh mau ke indah coy mau ke di hanap coy mau ke taman wisata yo nggak mungkin pakai mancing mah ijem mania wah keren ya pokoknya mah indah pokoknya mah tebokon coy makanan tuh hanjaka coy udah ke kebun kembang baliknya benang monyet kayaknya monyet sana mah pokoknya mah monyet weh akhirnya bikin loba tuh coy tembokon ragasi nage meni alus kieu coy lamun urang pake ngojay wah pokoknya mah mantep coy ya mah Mana sih yang makin jinya? Gimana motor gimana kok berit bukan mana masalah sup wae. Yang jalan apa gimana? Endam banget jalan wae. Anak bapak. Tong itu ge bapak si Rosita. Bapak anak turut. Turut anak lembing. Ganti ya. Tuh. Oke coy, sekarang kita ada di wilayah kebun kembang coy, indah sekali. Pokoknya mah siapa yang mau kesini, pokoknya mah mantep coy. Pokoknya mah edan ya. Ya hutan asli bos, asli coy, asli pisan. Iya monyet nak meni lobak kieu euy. Wah, ini gua sarua. Hari mana? Jauh-jauh kalau rek naon? Ya emang kanji. Jangan urang. Heeh. Mana nyawa disahasi orang di dia? Tah, Kan ngomong sawah. dilantur. Orang di sawah tapi mana nyawa ka di kaleweng? Itu sawah di lu, Bang. Enggak ngadenge we suarana ya. Ada suara apa emang tertarik itu semua kalau ditutup kedengian. Tuh gitu. Ku angin hawar. Lamun arek eta ngomong heula uing keur ieu keur shot nih. Suka sama stres. Ngomong serangan. Ngomong serangan. Seorang kamu mah kieu teu ngarti. Ngeplod coy, ngeplod gaul. Oh, eta teh. Oh, emang mana gaul jeung si Japra nguring wae kali-kali. Oh. Lain kayaknya sih ngomong sama sorangan wae geus kitu. Iya nih. Mana tadi di mana sih? Lu kita gitu ya. Itu mah. Tama lah. Yen tosok itu. Mana di mana bieu? Geus di imah urang neangan. Di masaha. Gampang kenji neangan ka Di imah. masaha. Kita. Cita doang. Tak ingin tip, Mang. Wah. Iya, Mang. Kebalik sih. Oh, parang ngintip ya. Mana ngintip? Kurang diancam, Mang. Naon? Ngintip kan. Sok ngintip wae gitu. Tongsok itu, Ton. Mana tosok ngintip, Bang? Parang, Mang. Emang gitu mah tinggal gan kurang atuh. Ye, tadi lain kitu Bang Ji. Orang neangan di kapan kenji ka imah. Oh. Orang ka tukang teh suruh sita keur mandi. Ah, bohong emang niat ngintip. Ye, lain emang kenji. Orang ke tukang suruh saya keur mandi. Cukup teh dari tepoknya ah. Nah, anak kunaon sih? Busut eta Bang Kenji. Naon? Nempo orang di Rosita. Lupa naon? Eta awak lempeng. Buset, emang lembek gitu. Lempeng belok-belok ke acan awakna. Eta nu Rosita da. Eta bujur loba bawahan. Ai bawang teh naon? Bujur. Bujur mah bawang teh naon eta ai bawang teh naon? Urang Wah, burat garet gitu apa sih belintik-belintik gitu. Duduk kita mah. Di sana deh ketemu maneh. Oh tempat di jauhan tuh nya. Set. Eta suku eta urat apana eta urat gara-gara ke etang panjang. Burus Sama gede lah, cinggir. eta mah singa kayo monyong. Lah eta kembali ka tukang ya. Terima ka tukang. Eta tongkong apa bintik sih. Naon sih teu bintik-bintik? Tonggongna Naon bintik-bintik? bahurum. Naon?
Ngurus caca gitu ya. Sejarah ngomongnya. Ya orang macannya belum jadi bapak nama apa dah kritik mah eta teh kritik mah. Oh. Keur di pandian gua mah kritik mah. Oh, Nyatanya geus gede mah meureun bisa berubah-ubah kan jelema mah eta. kita mandi mana juga harta. Asian tur kunaon eta kai mah. Ah, mana ke sarua hayo ngintip Ya. teh maneh. Inti keneh. Oh. Langsung paham tur. Meninggal itu ngintip. Sarua ngintip jeung ngali sarua. Nya saeutik sarua ngintip maneh teh. Detik. Oh gitu mana jeung ieu 11 duit 17. Oh, 11 12. 11 12. Iya, mang ngajakan. Ah, teu bener dua nana ye. Iya, salah, Mang. Entah sok kitu. Itu si Rosita ngomong naon maneh? Kanyahoan teu maneh ngintip. Panyahoan. Naon cenah ngomongna? Banjur. Di banjur. Oh, tahu tuh sih teu di banjur teh panas oge. Masih kena di banjur. Duh. Aisyah dinaonkeun? Tuh kurang digebak-gebak kurang. Guakeun. Oh, takol kurang. Ah, Gitu itu mah amang manehna. tah. Tuman gitu teh. Lain eta teh sakitu teh eueuh amangnya. Oh. Geus wani maneh nya gituan ngiting si Rosita. Ya, Coba mun eueuh. tekan lewat we teh mah saeutik atuh. Ayeuna kieu mun kira-kira maneh bogoh, si Rosita ngomong, "Plontur, entok sok utap intip aing nyaho maneh teh duana teh bogoh lah." Bogona orang itu mah kos kitu. Udah jajaden kos kitu. Wah, iya. Ngeledek. Ini sih ngomong jajan sih ngintip dengan beki. Ya lumayan. Ya gitu maneh resep, maneh resep kan tur. Hah? Detik. Oh, saeutik resep. Ketika resep ah. Oh gitu maneh itu saeutik. Masih aya harapan mana resep teh? Disebut resep da kumanya. Tapi dah hayang nempo. Maneh sarua ge hayang gitu mah. Tapi yang ngajak ngawin bocor teuing. Ya, iya. Jelema mah kudu tanggung jawab bae ke Bogor mah. Lu ngurang gebebong kos kitu. Kalau bilangan teh. Itu mas batas kan baheula ya si Rosita. Jalus, mana lamun suatu saat ngabeca, lamun misalnya mogol di jalan, si Rosita sih nang kantorong sih teh, waten. Batasan beuteus sudah naon. Oh, nya lumayan gede-gede ge ngomong, jangan lebaran haji mah cukup eta. Oh, bapak seorang ngomong kita Asal haji baunya. Aing eta teh nya. Sia sih ngomong ngatur wae. Salah. Ayeuna rek ka mana ya? Rek ka sawah wae gitu. Sawah wae gitu nya. Heeh. Nya geus ka sawah, ayeuna ka sawah we lah. Itu. Nya. Heeh. Hampuran nya tadi orang lain teh sengaja eta mah. Bohong. Ah. Untung gitu-gitu deh tah. Teh sengaja kan Mang diajak sih. ngan berhubung ke tempo yang sebelah lanjut. Bagus lah. Cuma tebar lagi hirup teh. Duh, orang liur kieu, Mang. Ya, Udah benar. takol udah aku cemplon. Emang bener sih ya? Bang ditakol dulu nah. Tugan teh orang doang nu beuki urang Ya boki. saya menang kalau lihat tarik ding beren. Ya, Buat tapi- lebih kelas itu. Tari henteu Hah? kenceng. Ya oh sama kan jeleng ngeri. Buat parkel ya. Yang geus kieu yang kayak kuamang di eta lubaran di ditu nya. Mang. Tugane cager heuteut. Cemplonnya ya. Sok itu pan yang baturan pon sen men teuing ngomong siga ngebuk maring wae teh Bang itu mah keun we geubah we sok. Ya kan orang Cina mangkat cuma mana sorangan. Oh nya. Intip. Abi hayangan meureun ah. Ya tur gampang we kurang bakal cager ya kemanen. Kisirah nepi ka awak kana cager we. Dimakan. Oh nya cicing lah di tadi dia cicingnya. Nagok heula, nagok tak gitu cicing. Wae dijad heula nya. Iya dah. Cicing. Ya, nah hadu sore heula urat-urat na beusi anu ranteng ya. Ah, adiekeun skileup. Hup. Skileup jadi set. Cicing. Kumaha cek uing we, cicing. Tinangkeun. Ini parah nih. Ah, cicing. Ya, cicing enggak kuatnya. Tenang. Iya kumaha di? Ai. Awas we, kamu kapan deui? Duaan eta dah. Dibales we. Aduh.